Kiai lamun kiai ahli ceramah muridna ge ceramah mah muridna ceramah bae lamun kiaina ahli alfiah muridna alfiah kiaina ahli johar makrun kiaina ahli mantek cek almarhum abah digentur mah boro-boro santrina tukang masakna siata lamun ngitungan kodiah nyaweun jasa lantaran mama satibina lamun keur nyaritakeun mantek kulun pabadun kulun palasea kulun palesa badun pakulun badun pabadun badun palasea badun palesa badun melase apa kulun lantaran tah tukang masakna ge ngadengekeun ukuran kulun pakulun mah nyahoeun bae billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin Allah alam bimmaradi wal Quran eling sira Muhammad idz qala waktu ngucap sapa Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim azara nyatan niki azar huwa utawi azar laqabuhu iku laqab abi wa ismuhu tarikh utawi arane abi iku kitarikh ngucap-ngucap ing lebat atatakhidu anatan dadakeun sira abah saman ing pirang-pirang patung alihatan ing pirang-pirang pangeran tambuduha ngaibadahan siraha ing asnam istifham taubih taubih kutai istifham iku istifham taubih inni araka ing satuhuna ingsun iku ningali ingsun ka ing sira wa qomakalan ing kaum sira bitikhadhiha kalawan anda daakeun asnam fi dhalalim mubin ing dalam sasaranil haqi saking hak mubin kang nyata bainin tegese kang nyata wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin Allah labim maradi wa kadzalika lan halika ya mangkono araka kama araina kaya oleh ningalikeun ingsun agung huim Ibrahim idlala abihi sasar bapana Ibrahim wa qaumi lan qaum Ibrahim lan qaum abi nuri ningalikeun ingsun agung Ibrahim ingkang yang Nabi Ibrahim malakutas samawat ing alam malakut mulkas samawati tegese kerajaan sakeh langit wal ardi lan bumi liyastadilla bihi ala wahdaniyatina darapun yatah nuduhkeun ya Ibrahim bihi kalawan malakut samawati wal ala wahdaniyatina ingat sifat tunggal ingsun agung lan darapun yatah ya Ibrahim minal mukinin na ikut tetep saking wong kang yakin kabeh biha kalawan wahdaniyatina wa jumlatu wa kadzalika wa ma bada yaftaradun lan utai jumlah lapan wa kadzalika wa ma bada halan barang kang tetep ing dalam sausana jumlah wa kadzalika itiradun iku itirad wa pun ala qala lan den atapkan ing atas lapan qala فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين والله alam bimmaradi falamma janna maka samang-samang sa petengah lama tegas sa petengah laingat sa Ibrahim alaihi wa wengi Ro'a maka ningali kangjeng Nabi Ibrahim engkau kaban ing lintang kila dan ucapakeun apa huwa zuhratu tawi kau kapiku bintang Zahra
bintangi fitter golama kang ngucap ya Ibrahim liqaumihi kadue kaum Ibrahim wa kanu najminalan anaya kaum kabeh iku kang ahli perbintangan kabeh cap gucaping lepan hadza rabbi utawi iki lah iki kaukab iku pangeran ingsun pizamikum ing dalem sangkaan sira kabeh fala maaf fala maka sabang-samangsa ilang kau bategese ilang ko ya kau kab kola atau maka sabang-samangsa ilang surup ya kau kab kola maka ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim ing lapad la uhibul afilina orada maning suning kang ilang kabe an atakhidahum arbaban king yentah ngandadakeun isun hum ing afilin arbaban ing pirang-pirang pangeran liana rabbal la yajuzu alaihi tagayyur wal intiqalu kana satuhune pangeran ma iko ora wenang alaihi ngatas roba penerima robah wal intiqalu lan ngali liana huma kana satuhune ya tagayyur lan intiqal min sanil hawadisi ku tetep saking kalakuan pirang-pirang kang anyar tapi falam yanji fihim dzalika maka oranana napakan fihim ing dalam kaum apa dzalika mangkono ko in kaum la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين والله lam bimaradi falamma ra'a maka samang-samangsa ningali Kangjeng Nabi Ibrahim al-qamara ing bulan bazigon ingkang muncul tolian tegese kang muncul kala maka ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim lahum kada qaum ing lepad hadza rabbi utawi kira qamar iku pangeran ingsun falamma maka samang-samangsa surup ya qamar qala maka ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim la ilam yahdini lamun ora nuduhkeun ingsun rabbi apa pangeran ingsun yusbitni tegese ora netepakeun ya rabbi ni ingsun alal huda ing atase pituduh maka yakti ana temenan ingsun minal qaumid dhalin iku tetep saking kaum kang sasar kabeh ta'ridun iku kang mingpilingi li qaumihi kadhe Kangjeng kaum Kangjeng Nabi Ibrahim bi annahu maladalim kala satune kaum iku tetep ing atase sasar tapi balam yajibihim zalika maka oranana napakan bihim ing dalam kaum apa zalika mengkono itu mangkono la ilam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin atau apa mangkono dalil mazkur sami baik falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun Allah alam bimaradi falamma ra'a maka samang-samangsa ningali Kangjeng Nabi Ibrahim asyam saing sarangenge bazighatan ingkang metu atau bazighatan ingkang muncul qala maka ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim hadza ing lapad hadza utawi iki syam sudakarahu nutur ya Kangjeng Nabi Ibrahim hu ing za litadzkiri khabarihi kena dan mudzakarkeun khabarina za rabbi ku pangeran ingsun hadza akbar tawi iki zaiku kang leuwih gede minal kaukab wal qamar tinimang saking lintang lan bulan falamma afalat maka samang-samang sasurut syamsu qawaya wa qawiyat alaihimul hujjatulan kuat ing atase kaum apa hujjah walam yarji'u lan ora balik ya kaum kabeh kala maka ngucap ya Kangjeng Nabi Ibrahim lafad ya qaumi inni he kaum ingsun ing satuna ingsun iku kang lubar bimal tusyikuna saking barang kang nyakutuaken saya kabeh billahi Allah minal asnami wal ajramil muhdatsati saking pirang-pirang tapekong saking pirang patung lan pirang-pirang jirim kang anyar al muhtajati kang nemulukeun
kang ngabutuhkeun ila muhditsin maring kang nganyarakeun faqalu maka ngucap ya kaum lahu kada Ibrahim mata'budu ing apa suwiji ibadah sira qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Allah alam bimuradiku lembaga ngucapkan di Nabi Ibrahim satuna insun iku madhep insun wajing awak insun qasadu tegasana ja insun bi ibadati kalawan ngaibadah walan ibadah insun lilladzi kadwa zat fatara kang ngadamel ya ladzi khalaqa tegese ngadamel ya ladzi as-samawati wal ard ing sakehe langit lan bumi Allah tegese Allah adi panalet condong mailan tegese alet condong ilad dinil qaim maring agama kang ajeg wa ma ana lan orana utawi insun minal musyrikin iku tetep saking kang musyrik bihi kalawan Allah bihi kalawan Allah. Al-Qur'an kalamullah eta diantarana nyaritakeun kajadian-kajadian kaum-kaum baraheula ngadongengkeun nyaritakeun nyisohkeun para nabi-nabi para rasul-rasul nu baraheula imimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam datang ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Nu mantak Yahudi kaget teh, Nasrani kaget. Karena ucapan-ucapan Kangjeng Nabi lantaran Kangjeng Nabi teh teu nulis jeung teu belajar. Tapi Kangjeng nyaho riwayat Kangjeng Nabi Isa, riwayat Kangjeng Nabi Musa, riwayat Kangjeng Nabi Ismail, Ishak, riwayat Kangjeng Nabi Yahya, Kangjeng Nabi Zakaria, Kangjeng Nabi Ibrahim, terus sampai ke Kangjeng Nabi Adam alaihi kaget Yahudi jeung Nasrani. Muhammad sihirna pohara jasa disihirkeun keneh bae kahijab hidayah teh kahalang. Masyaallah mahal hidayah teh mantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarak urang jeung Kangjeng Nabi, jauh jarak urang jeung sahabat, jauh jarak urang jeung para kutubul aulia salafus sholihin nu baraheula. Urang mah kuari deuketna jeung Kiai Golkar. Tapi alhamdulillah urang masih dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga urang nyaho kana pangeran nu bener yakni anu ngadamel langit bumi katut esina nu nyieun dunia jeung akhirat yakni Allah subhanahu. Tapi panloba-nu teu nyahoeun ka pangeran kuari disisieun urang mah pangeran teh batu kayu, di pangeran teh duit jabatan kendaraan, pangeran teh urang mah hede Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman harita Yahudi mengagungkan Kangjeng Nabi Ibrahim, ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Anu tenar di kalangan Yahudi mah disebut ta Abraham. Abrahamnya nama urang mah Ibrahim. Sebabnya nama lisana milu ka Persi Abraham. Yusuf Yosef. Itu teh bahasanya nama. Nah, lantarannya ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, ngaistimewakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, sedangkan Kangjeng Nabi urang teh ieu adalah kokocoran. Nasabna lamun dipaut sakumaha nu geus dicaritakeun ti awal baheula ta kamari ieu bahwa Kangjeng Nabi bin Abdullah terus bin Abdul Muthalib nyambung terus ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah mere kisah, mere sejarah tentang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam
dibacakan dijelaskan didongengkan ku Kangjeng Nabi ka para Yahudi anu ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim mun nya ge anjeun ngabanggakeun Kangjeng Nabi Ibrahim pasti kudu iman ka kaula sebab agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya sarua jeung agama kuring yakni agama Islam agama nu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah coba dek didongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim iman henteu nya ka aing bahwa kaulah Rasul utusan Allah sarua jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Iyalah aya kisah mengenai Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Untung nu ngaji poe ieu nu teu ngabesan nyaho urang kana sejarah dina Al-Qur'an tentang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis penting. Lantaran ke orang unggal poe dibaca at-tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina ngabesan rugi sia teh ya halo iya baheula aya hiji raja ngaranna Raja Namrud. Raja Namrud eta ti Kangjeng Nabi Adam ka Raja Namrud geus aya 7 rasul. Hiji Kangjeng Nabi Adam, 2 Kangjeng Nabi Idris, 3 Kangjeng Nabi Nuh, 4 Kangjeng Nabi Hud, 5 Kangjeng Nabi Soleh, 6 Kangjeng Nabi Ibrahim, 6 hum Adamun Idrisun Nuhun Hudma Solihin Ibrahim atuh talar abda ubisna atuh para nalar ngaji lagi encan cenah pan kula mah baheula teh inget bae bari diayun teh ku ibu almarhumah da'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil lisani. Jadi kadadengekeun bae tah. Jadi kolot teh ngayun-ngayun kula ngayun adi terus make abda ubis. Geus urang teh didengekeun bae kuari mapan lain. Sok kuari ngayun-ngayun anak. Kumaha nyanyina? Ayo coba. Begadang jangan. Calon presiden. Aduh, Gusti tebareres. Nah, Raja Namrud mimiti manehanana teh jadi jelema nu gagah di kalangan manehanana. Lantaran gagah terus kagagahanana kunyana dikembangkeun leletikan jadi geng. Di mana ya? Di Irak. Di Irak Raja Namrud teh di Irak, mantak negara tertua di dunia Syria, Irak. Syria Sam. Baheula mah ngahiji Syria, Turki, Syria, Irak, Iran ngahiji. Sambeme aya penjajahan ngahiji. Damaskus Syria ngahiji teteh jeung Irak, ngahiji teteh jeung Iran, ngahiji terus jeung Israel jeung Palestina. Negara tertentu Amerika mah diketemukan teh anyar kene. Berdua Amerika mah anyar, jadi pangeula nama. Nah ieu baheula teh negara mah Timur Tengah disebut Babilonia. Tah aya Raja Namrud. Namrud 1, Namrud 2, Namrud 3. Dinasti Namrud mah. Firaun aya 7. Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, Firaun 4, Firaun 5, Firaun 6, Firaun 7. Mun urang mah Hamangkubuwono 1, Hamangkubuwono 2, Hamangkubuwono 3, Hamangkubuwono 4. Kuari Hamangkubuwono ku sabaraha? Kumasih amae lah tuh. Cek di dieu 10, cek di dieu 11. Dasar ararondo kabeh ge. Eta dinasti. Nah, eta Firaun
nama Firaun lantaran Ciloboh hebat sebut Alexander Agung. Tak eta teh Firaun, Moses ka eta teh Firaun teh naon gara-garana kemakianana tetep dibalsem bae. Nu mantak ayeuna aya di Mesir ngajajan. Piramid Firaun 1 2 3 4 5 6 7 kulit asli. Lain batu lain dibalsem. Mantak alhamdulillah negara Indonesia pernah kedatangan Firaun. Uleng sih disebut alhamdulillah. Dibawa ke Indonesia Firaun teh ditinggalikeun ieu lah Firaun di Mesir di bawah hiji tapi ka dieu nu pernah setru jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ke tama dihareup nyaritakeun Firaun mah ku ari mah Namrud ka hiji sosokna gede pikasieun. Pertama bapakna, Namrud kedua ieu bermusuhan jeung Kangjeng Nabi Ibrahim. Sosok wajahna, sosok awakna teh semampai bagus. Wajahna ganteng. Eueuh tanda-tanda brutal, eueuh tanda-tanda harenges, eueuh tanda-tanda bahwanya teh galak eueuh. Tapi ternyata biadabna luar biasa. Kagagahan Raja Namrud teh lain lalagaan sebab lamun aya nu ngalawan kanyana dia sia ngadu kekuatan jeung aing dat dibere kekuatan anu luar biasa ngagoler bae musuhna. Meureun nyanda pernah belajar besi di Jakarta. Masyaallah. Hebatnya setan Namrud teh kagagahan. Jelema mah lamun geus gagah, dahar, nginum, pake, eueuh deui, awewe. Geus cenah mah awewe teh geus teu caritakeun di tika atawa henteu, asal ka mana hayang cokot. Dak pake kunyana. Salilanya nang ngeunaheun make eta terus teu dilepaskeun. Mun geus ngeunaheun indet sia. Jadi eueuh nu ngabejaan Firaun Namrud boga pamajikan sabaraha lantaran nya unggal pengkolan aya. Eta Namrud teh kos kitu pagawean. Ngeun kacaritakeun pamajikan mah teu kacaritakeun anak mah aya 400. Sabeus anaknya anak kabeh. Gusti, lain sabeus 40. Berarti lamun 400 sabaraha? 10 bus anaknya anak kabeh. Tama moal bau ka hiji-hiji anak. Di dieu di urang anu boga anak 14. Eta nomor sabaraha keke pohoannya. Nyana rada muriang saeutik bae anu menta duit sia bukan anak abah. Oh anak abah. Ayo 400. Ya Karim. Lantaran gagah aya di nyana. Sugih aya di nyana. Fasilitas segala rupa aya di nyana teu kagok nyana maehan raja. Padahal raja le buapana. Ayan gua aing teu kuat aing hayang gegeran jadi raja. Singgasana kerajaan diduduki ku nyana. Jadilah Namrud kedua ieu. Iuk nyana di singgasana kerajaan. Perintahnya teu beurang aya anu nyangkal. Ceknya hijau, hidung, putih, kumaha nyana bae. Asal aya nu ngalawan ka nyana pagel, bolo. Namrud. Masyaallah. Pasti Namrud eta teh boga turunan. Turunanana aya di Indonesia. Ulah seuri buah aya di ente, buah di Cikupa, buah di Bojong, buah di Terep, buah di Sepatan, aya di Cilonggo mal. Membuat istana anu teu kira-kira dijieun ku nyana istana berbagai fasilitas dimimiti urusan judi, kemudian urusan tempat pemabokan, kemudian tempat perzinahan dikelilingi istananya nyana ku bangsa nu karar itu. Dihareupeunana aya lapangan untuk penghibur jangan hibur diri.
berbagai hiburan-hiburan di harapan istana dibangun sedemikian rupa ku Raja Namrud. Mulai ti harita pangeran iwal ti aing nyembah sia ka aing. Wah jelema reaksi nu teu daek nyembah bodoh, teu daek nyembah bodoh. Wah loba jasa nu dibunuh teu daek nyembah ka Namrud. Bodoh. Mulai kuari la ilaha illa Namrud. Oh pangeran iwal ti Namrud. Satu suara pangeran Namrud. Aya kadenge di mana nu mangeranan lain ka Namrud bawa ka dieu bodaran. Eta deui jelema sieun kabeh ka Raja Namrud. Lain bae sa Irak, lain sa Iran, lain sa Damaskus, lain sa Turki, dunia kunyana dimiliki raja sadunia Raja Namrud. SBY bah raja sa Indonesia ge kuarin nyaho kapilih teu. Nyaho kapilih teu, raja nama raja sa Indonesia. Obama sa Amerika mun disulti nu sabenerna loba nu teu pro ka Obama. Cuman permainan-permainan politik itu bae. Namrud mah tah sadunya nyana asal aya nu kadege teu percaya Namrud pangeran geus ka dieu keun peucit. Waduh atuh raja sadunra lalakonna lain lalagaan gagah aya di nyana kerajaan aya di nyana sugih aya di nyana berbagai fasilitas aya di nyana geus pokona mah wah anu ngaleuwihan ti nyana ngan boga panyakitna borangan. Manya pangeran borangan heran pan. Pangeran borangan. Nya nama lamun peuting saeutik kudu dianteur bae. Jadi loba jelema nu nganteur pangeran. Borangan nya nama. Asal kertak-kertak naon tah? Jurignya. Eta jelema bloonnya. Artina kunaon daek nyembah ka pangeran borangan. Boro-boro atuh ka batur. Nyana ge borangan teu meunang manggih pocong haju ngagoler bae. Manya pangeran kos kitu. Tapi geus kos kitu bae ngalalakon dunia bagagah di nyana sagala rupa di nyana lah. Geus kumaha cak nyana bae dibangunlah Irak ku nyana. Dibangunlah Syria Damaskus ku nyana. Turki dibangun eta kerajaan sadunya nyana mah. Lain lalagaan Raja Namrud. Masya Allah padahal sosokna piawai. Beda jeung Namrud kahiji. Kasep Raja Namrud nu kadua mah. Lain lalagaan tertarik jelema geuleuh wajahna kasep Raja Namrud. Tanda-tanda galak pan urang lamun neuleuh sifatan jelema eta aya ceuli kos kieu mah ceuli anu irung kos kieu mah irung anu mata kos kieu mah mata anu bisa deuleuh pan ieu ya mangsa-mangsa kos kieu mah mata keranjang gawe kadeuleuh. Adeuleuh kali. Nah, nyana teh untuk melengkapi kerajaan boga kuhan, boga dukun, ahli taroh, ahli nujum. Jadi nyana mempercayakan ka dukun. Kabeneran rakyatna teh disebut kaum Kan'aniyun. Eta teh ahli perbintangan. Ahli pernujuman. Jadi kaumna teh ahli pernujuman. Mantap. Cak Raja Namrud lantaran urang mau percaya nu ngendalikeun teh bintang. Urang mau percaya nu ngendalikeun teh adalah itu perbintangan. Buatlah patung sesuai dengan nama-nama bintang. Geus eta aya naon kitu patung teh patung di ngaranan. Ieu mah ngaranna patung Zahra. Ieu mah ngaranna patung misteri. Samsun Saramiri, ieu patung Miri, ieu patung Zuhal. Samsun Saro mirihu patu Zahalid ialah patung teh terus ngaran bintang dijieunkeun patung sebab nu ngendalikeun dunia cak nyana perizkian ieu perhujanan ieu bintang teh kos kitu tah
keyakinannya nu ngahujanan bintang anu nu ngurusna ge bintang anu urusan perpanasan bintang anu dibuatlah sesuai dengan nama bintang, dibuat patung-patung didinya kunyana disembah pangeran nama tetap Namrud bisa kos itu geus anak ambalaya nya nama atuh pernah terjadi seperti kieu dahar ku ngeunah-ngeunahna cak Raja Namrud mantap biasa tonggoan aing endeu ka WC heula maksudna naon dicolok kunyana geus seubeuh beuteung dicolok kena utah borolo dahar deui geus dahar seubeuh ngeunah jasa cak kana dahar ka WC deui colok deui borolo dahar deui blon teh coba urang mah pan lamun geus seubeuh tuh geus bae sakumaha ngeunahna ge tuh geus tenang nya mah teu hawa nafsuna kos kitu nu mantak jalema ka awewe ge dijajarkeun ieu hiji ieu dua ieu tilu di imah teh aing make nu mana ieu cek oh pangeran pan aing mah ieu dah coba make nu leutik heula ieu cek beres make nu ieu heula atuh awewe tuh geus ngehese tuh atuh ngaranna galak gagak dah aya dinya anak kabeh dihibur unggal poe ku mabok ku awewe judi dan lain sebagainya jelema teu meunang aya nu nyangkal kadanya ieulah Namrud raja sadunia ngaku pangeran maha kawasa Allah di tengah-tengah kagagahan jeung kagalakan Raja Namrud Allah dek ngalahirkeun seorang bayi nu bakal jadi musuh Raja Namrud cek perhitungan kuhan cek perhitungan dukun kabeh dukun ngabejaan wahai Tuhan Namrud ya akan muncul seorang bayi yang kalau dia sudah lahir kerajaan Anda akan sirna ketuhanan Anda akan habis masyarakat keyakinannya akan berubah tidak lagi akan menuhankan Anda wahai Tuhan saya kerajaan Namrud tereh ya sip asup jana ke kamar begitu asup cek Namrud tenang iya satu keputusan wahai para menteri-menteri wahai para penggawa musyawarah urang kuari ya dengarkan baik-baik Tuhan akan memberikan keputusan siapa orang yang hamil ini perlihatkan lahir laki-laki berarti bodoh budak nu aya memeh balik umur 14 tahun 13 tahun 10 tahun sebulan bodoh kuarikan kemudian per 10 wanita suami istri 10 pasangan kudu aya jelema hiji anu mengawasi teu meunang jima lamun teu make spiral lamun teu make kondom kudu di kondoman beus hamil waktu jadi kondom teh lain di zaman Soeharto kondom teh di zaman Namrud nu mantak nu kuari make kondom eta termasuk turunan suntik KB kondom sekilar keputusan Raja Namrud tidak boleh ada yang hamil ngerusak ketuhanan dilaksanakan itu otomatis budak nu leutik kene diralat kembali cek dukun Tuan Raja satu bukan begitu ini mah bayi yang di bawah setahun boleh dibunuh tapi di atas tahun mah tidak oh begitu be akan tiba di barunuan cenah cak dukun anak aing kakarak umur 5 tahun bisa kabunuh ya mah ya atuh beres ya pangeran sakena ya jadi nyana usul ke pangeran ya setahun ke bawah bodoh waktu di borunuh bae geus ngaran lalaki mah bonuh ces geus unu bisa kukumah hamil perhatikan lahir lalaki bodoh
wah tuh loba nu lahir dibunuh, wah jelema-loba nu stres, jelema lobaan kitu edan anak lahir bunuh bae teu meunang aya baik ngahalangan kana kerajaan ka pangeranan aing cak Namrud gas pokona mah bunuh dibunuh. Irak operasional bunuh, Iran, Syria, Turki, Mesir bunuh bae. Ya Allah, nu bisa, nu mampu, nu ngalawan Raja Namrud tiap pohara jasa nurut kabeh ka Raja Namrud. Tah bea kabeh geus orok mangge setelah kelahiran kudu dipasang spiral teu meunang anakan deui suntik atawa itu makanan anu mengarah karena kegabugan dahar dipaksa teu meunang aya nu hamil. Ya Allah ya Rabbi, baheula mah kos kitu keras di zaman urang mah ieu kuari nemah urang mah kuari. Make kondom masing-masing. Meuli kondom kapas masing-masing. Terus anu naon kitu ngaranna embung boga anak. Geus ieu mah urang mah jadi nurutan sorangan ka ditu tanpa instruksi. Ya Allah ya Rabbi. Nah, tidinya perhatikan baik-baik. Setiap 10 pasangan harus diawasi oleh 1 polisi. Polisi mengawasi 10. Wah, mana ting lobana nu diangkat jadi polisi. Sebab dunia tak mau ukuran anak. Asal 1 hari lapor. Ayat tempat lapor. Tiap hari harus lapor. Salah satu orang kerajaan adalah Azar yang sangat dihormati. Milu nyanakeuna seluk beluk maju mundurna kerajaan Namrud. Azar eta sebagai penasehat Namrud panggil Raja Namrud, wahai Azar, ya, saya akan berangkat ke negeri Mesir untuk melihat bagaimana keberadaan di negeri Mesir. Ya, dengan demikian Anda, wahai Azar, harap baik-baik di negara Irak supaya diawasi keberadaan Irak, terutama temenang aya nu hamil. Lamun aya nu hamil, nah geus sarua jeung kaula be putuskan bunuh orang. Bila perlu nu hamil lah bunuh. Ya, cek Azar. Berangkatlah Raja Namrud ke Mesir naik kendaraan kemewahan kerajaan, diiring ku para penggawa-penggawaan untuk melihat negara Mesir. Saat-saat eta Azar dikersakeun, iya sahwatna gede jasa. Cek Azar teh ih aing kudu balik ieu mah ieu sakian tetep kudu balik. Nyana neuleuh pamajikanana ngaranna Siti Maslah. Begitu nyana ngadeukeutan pamajikanana cek Siti Maslah teu ngadenge keputusan raja, ngadenge. Teu nyaho keputusan raja nyaho. Tapi kan ieu mah urusan internet. Teu bisa diabaikeun cek Azar. Di Ethiopia bae, di Ethiopia diserang ku Amerika, diembargo ku Amerika, susah luar biasa, tidak ada pasokan makanan. Rareuneuh sangkilang gede hulu ge reuneuh we pokona. Eta kan teu damai ngaranna bos kitu. Susah tinggal susah mah nuluhur handap berjalan bae. Tetep bae. Jimalah Ki Azar dengan Siti Maslah. Tak kekawasaan Allah sekali eta hamil. Lantaran Ki Azar mah sanajan kos kitu ge jada tetep bae ka Gusti Allah teu mangeranan nyana teh ka Namrud. Sebab aya cai mani pi Kangjeng Nabi Ibrahim.
Nabi mah nabi dititipkeun ngemtohirin ila tohirin nasabun tasibul ulamin ulahu terus nasabna teh min tohirin ila tohirin pokona mah diamankeun tina sifah diamankeun tina perzinahan baik zina zahir maupun zina batin. Henteu kafir Ki Azhar teh bapak Kangjeng Nabi Ibrahim keur masih keneh nyangkrung cai mani pi Ibrahimeun mah. Nyana kafir so teh ketika cai mani Kangjeng Nabi Ibrahim geus kaluar ka karak mangeranan ka Namrud ka kawasan Allah. Nu dibawa di dieu nu mulia. Nu dibawa titipan Gusti Allah ketika aya titipan Gusti Allah tetep bae hate can percaya kana ka pangeranan Namrud tapi ketika geus kaluar ka karak titipan Gusti Allah nang geus kaluar eueuh sinar ilahian kaluar karaknya na di dinya mangeranan ka Namrud patung disembah-sembah memeh kaluar mah tetep Allah pangeran masyaallah. Cuman tak hiji-hiji anak aya pembawaan sing hade tah. Nya urang sok aya eta teh Yuni sing hade sia ngayuni teh teh. Pamajikan teh teh mun keur hamil teh aya anu hayangna ngadaharna buah ngora. Aya anu hayangna nu haseum-haseum ka teh ucing. Yuni ngaranna eta. Ngayuni teh teh kos kitu. Aya anu greget bae ka salaki teh teu meunang deukeut bae pokona beurang mah kecuali peuting. Eta pembawaan anu nyarekanan bae ka keluarga pembawaan ta eta Kangjeng Nabi Ibrahim ketika aya cai mani pi Kangjeng Nabi Ibrahim tetep can percaya kana ka pangeranan ketika geus keluarga geus slot karak eueuh nur ilahi titipan Gusti Allah. Siti Mas hamil ngan dikersakeun ku Gusti Allah hamilna teu melentung teu gendut. Ente gendut bebeja Siti Masla teh geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan kakak kulan terang teh abdi nyiram beda tapi kumaha ieu masalah nyiram bae satungtung teh kenyawan ku Tuan Raja atuh terus bae diperiksa ku salah satu pengamat ku salah satu nu ngajaga sebab setiap 10 dijaga ku hiji polisi dia ku polisi tanda-tanda hamil padahal hamil naik 5 bulan 6 bulan 7 bulan tegendut hamil lah hepe bae pan pamajikan ente mah dorodot atuh anu hamil teh ya dideuleu dihareup sakumaha anu mawa kendang dileuleu di tukang atuh sakumaha geus hese bae geus urang lain nyaritakeun nu hamil teh geus pantesna jasa. Pantesna ulah seserian nyobakeun siapan. Ieu mah 8 bulan masuk 9 bulan teu kataliti ku padahal das bae nu sejen mah aya nu ibuna dibunuh sakaligus. Lantaran nyana teu ngadenge kana undang-undang raja bodoh. Teu make spiral bodoh, teu make kondom bodoh, geus bae bohongan lah daripada hese nungguan anak-anak ke kajeblosan banding bunuh bae. Geus reaksi masyarakat luar biasa. Tapi lantaran keputusan pangeran teu bisa kumaha. Nah, Ibu Siti Hajar geus ngarasa ibu si gitu Kangjeng Nabi Ibrahim Siti Masla geus ngarasa kuari mules tokun mules. Tidinya teu bebeja kah ka salaki lantaran salaki jadi penasehat kerajaan nyala lumpatlah nyana ka pinggir gunung didinya aya ngaranna kitu hiji lemburna ngaranna Aram Adam didinya aya batu eta kahalangan ku gunung-gunung sepi sorangan bae langsung nyana ngalahirkeun di dinya rosot seri Kangjeng Nabi Ibrahim senyum maksud diurus gue nyana sanggeus diurus kemudian dibungkus ditenden di luhur batu nu lesang tenden di dinya tek
mun bahasa Irakna lembur eta ngaranna lembur kusi make sa eta tah di dinya ditenden di batu tek ngadoa Siti Masla ka Gusti Allah, ya Allah abdi nu Gusti orok nu Gusti abdi hamil teh ka kawasaan Gusti teu kanyahoan saat-saat Raja Namrud teh galak ku Gusti disalametkeun ku Gusti abdi boga orok deudeuh jeung nyaa saha sih indung nu teu deudeuh jeung nyaa ka orok eueuh hiji-hiji acan sigana sanajan perbuatan nu teu bener ge aya deudeuh jeung nyaa mah aya ngan meureun ku situasi jeung kondisi bae nu sok loba miceun anak teh ieu mah abdi mah anak abdi ku abdi dek dipasrahkeun ka Gusti dikelilingi ku gunung-gunung secara zahir teu kanyahoan tapi pan Gusti meningali ku abdi ditenden di luhur batu nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi besi dicurigai ku salah satu polisi anu mengawasi abdi mah bade euih bae ditenden di luhurun batu balik bae Masya Allah jol salakina azar ka azar pula terang teu lalakon abdi kunaon abdi geus ngalahir di mana di gunung di ditu di kusi kumaha salamet alhamdulillah teh kumaha ekeut culak cileuk Ki Azhar langsung nyanemu ningali ka anak sorangan tanpa ditinggali kuno sejen pengawas ayat tapi eta Ki Azhar berangkat bah. Langsung didele dirau ku Ki Azhar diais kajen ku kumaha ge maneh teh darah daging kaula tetep masih ka Gusti Allah mun tayang ka Gusti Allah anjeun kudu salamet kajen ku kumaha ge lantaran tandana ketika hamil ge nu nyahoeun nah kuari mah untuk menambah keselamatan tunggu cek Azhar tenden di batu eta dikorek batuna ku Ki Azhar make alat biasa si batu dikorek maksudnya ditelakeun batu teh eta disarbukeun telakeun geus di liangan mu cara kurang mah geus aya telaan saukuran jang orok diasupkeun ka jero plek di luhur ditutupan ku batu coba bayang serahkeun deui ka Gusti lamun tadi pamajikan abdi teh nenden di luhur besi kadeule Gusti tapi pan Gusti badeule imban keneh ka Gusti Allah ku abdi kuari dirapihan supaya ulah kadeule ku sasa Gusti mah panleuleukeun lain lalagaan iman Ki Azhar ditutupan ku batu luhurna teu kadeule sepintas selalu mun aya sasage kadinya moal kadeule bae geus batuna kuari di ku saya keneh urang lamun ka Irak bagi dua kabelah barat adalah Basrah kabelah selatan kade timur nah ieu ngalana kade ka utara kade ka arah utara eta ngaranna Kufah kamari lalakon kula ngan datang ka kitu Sayyidina Ali Sayyidina Husain ka Karbala tidinya masih keneh kitu 200 kilo keneh ka Kusa aya gunung di dinya tah eta teh gunung teh dirapetan ku Ki Azhar liang-liang maksudna lawang-lawangna supaya ulah aya nu asup kadinya batu gede tenden kadinya kalawangna di dieu tenden aya 4 batu gede nu ngahalangan arah ka arah Kanjeng Nabi Ibrahim tinggalkeun sorangan bae ditelakeun balik begitu balik ditanya ku mana yakni ku Siti Maslah kumaha tanda di dieu aya aju dalam kain sehat luar biasa aman-aman bae di tengah-tengah galakna Raja Namrud biadabna Raja Namrud mengkaning taroan yakni terkaan para dukun bakal aya seorang bayi nu bakal ngahancurkeun kerajaan Namrud geus dilaksanakeun pembunuhan maha kawasa Allah ai kudu lahir salamet bae kumpulan dari para dukun wahai Raja Namrud ternyata bayi nu bakal ngahancurkeun geus lahir di negeri Irak
Atur Raja Namrud teh geus mengerahkan sekuat tenaga seluruh anggota baik darat, laut maupun udara. Cari dia, bunuh. Bahkan nu dibunuh indungna jeung bapana cek Raja Namrud. Lantaran wah biadab jasa tenurut ka aing, bloon teh budak. Padahal mah azarna aya di dinya. Bener gar? Benar. Kawasan Allah bunuh bae cek nya teh. Padahal mah nyana. Kawasan Allah kuat. Masya Allah. Masya Allah. Yes, urang mah di dieu bae di istana. Cek Raja Namrud kaki Azar. Batur ku neangan. Ya. Siap. Lamun dianan neangan kapangi. Tapi malah teu titah neangan pada tak kawasan Allah ji. Lamun Azar teh teanangan salah satu personil yang untuk mencari bayi, kamu Azar atuh merenang kapangi. Tapi malah dinasehatan, Azar teu meunang ka mamana. Maneh sebagai penasehat keraton. Ulah ka mamana cicing di dia cicing. Siap. Siap dan. Kawasa Gusti Allah. Maha kawasa Gusti Allah. Teangan malah salah satu angkatan bersenjata aya nu datang ka kusa sarua bae. Nah, di dieu wah teu mungkin manya aya orok di dinya. Manya aya orok di dinya. Teu mungkin. Geus laporan Tuan Raja. Kami sebagai komandan negara telah melaksanakan tugas-tugas Tuan Raja. Ternyata tidak ada. Kuari panggil dukun. Cak Raja Namrud, dukun yang menyatakan bayi itu ada, dukun neangan. Dukun dan neangan. Cak dukun malik tali ke aing. Suara rialnya. Dukun nu norah, dukun nu nyangka, dukun anu kitu nganyatakeun aya teangan ku ilmu mana masing-masing. Ilmu nujumna jarago jasa. Saat eta disebut lagi kaum Kan'an najamin. Kaum Kan'an ahli perbintangan. Nyana peting ngitung-ngitung bintang menunjukkan kemana arah bayi tersebut. Ternyata meleset. Ji aidik diselamatkan ku Allah mah tenang bae. Sakumaha jagona nu kolot melacak suami kawin deui ai wayah teu kanyahonan teu bae. Hehehe atuh tenang bae. Pang jago-jagona leuwih tibatan intel negara, leuwih tibatan bais nu kolot. Leuwih tah mah bais onam. Aya melesetna nu kolot berarti long meleset. Nya nama hebat jasa geus. Kapangi di mana? Aya di mana salaki kawin kanyahoan bae eta irungna hebat jasa leuwih tibatan ucing. Irung nu kolot mah hebat. Ye, emang aya nu nyandung teu kanyahoan moal aya hebat, tapi wayah aya mah aya bae. Salamet. Ujung-ujung nama henteu salamet bae. Eta ku nujumna ge aya nujuman mah aya, perhitungan mah aya, tapi setelah dicari kemana arahna tetap teu kapanggih. Setelah 2-3 hari bareng Azar jeung Masla ningali orok babarengan ka ditu yeuh urang ningali ja orok urang pan anak urang mangga aman teu Raja lah aman lah. Selesai laporan segala rupa Tuan Raja ge ngahulang kok make teu kapanggih sia kumaha ieu para penujum modal ku geus beres ya sakumaha Kiai Golkar geus dikerahkeun ku aing sia tapi pada hasilna cek nya teh ketenang heula pokona mah engke bakal diteangan bae tetep heulana saat-saat eueuh operasi. Nah si Ti Masla jeung Ki Azhar kadinya di deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim nu tadina di bedong teh kapan leungeunna dikiekeun teh bedong mata tapi ternyata kuari kaluar leungeun nu katuhu lengan nu katuhuna keluar ternyata diperhatikan ku Ki Azhar jeung Siti Masla
Ternyata horenganan kakawasan Allah begitu diperhatikan tegegeraan dirangkul tegegeraan disusuan nyana ngemotan ramu jempol cot ke diangkat ke curug kenyotan ke diangkat terus bugang kenyot ke diangkat terus diperhatikan ke jari manis kenyot ke diangkat ke cinggir kenyot ke diangkat gitu terus bulak-balik kaget Siti Maslah kaget jeung Kangjeng Nabi Ibrahim kok cerik hente kulisik hente rubah hente kemudian manehanana ngenyotan ramo coba cek pamajikan anak kakak eta tingali dina ramona dikenyotan kitu apakah aya sesuatuan coba tingali perhatikan di deketan Kuki Azhar didele Kuki Azhar dicakal Kuki Azhar leungeunna ternyata begitu diperhatikan ramona Masya Allah didele di jempolna keluar cai curug begitu dipencet didele keluar laban aya susuan di dieu nu jari ieu di kieu Kuki Azhar ternyata aya labanan aya susu nu di dieu diperhatikan malah diletak Kuki Azhar ternyata aya madua Masya Allah nu dicinggir di dieu di kieu Kuki Azhar ternyata aya cairan-cairan begitu diletak Kuki Azhar teh ieu mah lain lalagan boga rasa anu luar biasa sulit ngabayangkeun Ki Azhar ge jadi ramo teh kalaluar cairan-cairan ngemotan sorangan ai kos kieu lakuna mah cek Ki Azhar teh geus ulah ditempo-tempo ieu mah geus raraksaan Gusti Allah cek Ki Azhar besi urang bolak-balik ka dieu anjeun gege bolak-balik ka dieu engke bakal jadi hiji kacurigaan lantaran keur rit jasa di nagara geus urang sakaligus pasrahkeun bae lantaran saha tunu kalaluar di dieu Masya Allah mantak orok kuari sok ngemotan ieu orok urang lain orok coba-coba bae cek ente teh daripada ngemotan ieu mending ngemotan nu di imah cek nya lain deui taman tukos gitu nailah kakawasan Allah Masya Allah hese urang lamun nyaritakeun ka maha kawasan Allah geus moal kaudag ku urang sagala rupana eta mah geus kudu disanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala balik ngobrol duaan bae salaki jeung pamajikan anak urang model sakian aneh bin ajaib luar biasa geus ieu mah bawa bakal kumaha geus aya pamajikan mah ieu masalah anu bakal ngelehkeun Raja Namrud teh ieu kajian ku kumaha tidinya aya keanehan deui Ki Azhar setelah ngalepaskeun Kangjeng Nabi Ibrahim di gunung Kusa diteundeun di luhur batu sopa anu lesang nu geus ditelaan ku anjeunna sorangan diasupkeun ka jero dipasrahkeun ka Gusti Allah setelah aya keanehan diramona kalaluar semacam eta kunaon atuh balik tidinya seminggu kemudian nyana nyeunan patung nyeunan pangeran Ki Azhar dijual ku nyana jadi nyana penjual Tuhan sesuai dengan pesanan-pesanan aya nu mesen pangeran tina kayu jieun aya nu mesen pangeran tina batu jieun aya nu mesen pangeran teh tina besi jieun aya nyieun pangeran teh pesananna tina perak jieun aya nu kadang-kadang pesananna tina roti jieun adonan-adonan eta Ki Azhar tenar buatan Ki Azhar teh patung teh leuwih luwis jeung leuwih bagus
geus biasa Irak kabeh nyao buatan Azhar tidak tertandingi oleh yang lain-lain. Ka kawasan Allah coba deui anu endek ngembangkeun agama musuhna lain leutik-leutik musuh justru bapana ge penjual patung. Masya Allah. Hese urang nyaritakeun ku otak urang. Kuari urang saat-saat kos kieu ye urang menunggu urang teh aya presiden nu hebat, menunggu aya gubernur nu hebat, menunggu aya bupati anu hebat, menunggu urang teh lurah nu kesatria anu bisa membawahi menangani berbagai urusan kokocoran tacai teh, urusan jembatan, urusan jalan, birokrasi, keagamaan dan lain sebagainya. Saha anu mampu nangani di Indonesia? Urang teh haus rindu terhadap pemimpin model kos gitu. Aing can mah hese bae. Aing can mah hese sistem geus diperbaiki. Tina aturan-aturan Orde Baru ku aturan anyar menang reformasi. Pemerintahan reformasi leuwih jahat tibatan pemerintahan Orde Baru. Encan wayah buat ting kuari ge kakaraker hamil keneh. Namun kuari kakarak dihamilkan berarti ka jadi presiden 40 tahun wangel keneh. Nu aya di dieu modar kabeh. Tanda-tandana saha nu bakal tampil di panggung perpolitikan sebagai terpilih nomor 1 di Indonesia. Golkar, potongan jujur. Petilo, can aya tanda-tanda jang adil. Roma Irama goyang terus. Saya udah coba. Putra daripada Megawati, can aya kemasyarakatan. Prabowo, tenar di kalangan abri doang kemasyarakatan can aya tapak. Saya coba hayu kuari. Nundek muncul Mahfud boro-boro nyana mimpin negara ketika kamari pesetruan atut jeung WHG disalahgunakeun hukum teh nu tatadina Banten milih Mahfud tungtung nama milih Mahfud curug bae ulah Mahfud MD deuk bahana mari keur carita alal hak masyarakat teh ngomong di berbagai kalangan asana ieu mah calon presiden anu bagus. Lain cakula, kula mewakili aspirasi masyarakat, omongan masyarakat kos gitu. Boro-boro presiden, gubernur ge huara rese. Boro-boro gubernur, bupati ge huese. Boro-boro lurah ge huese. Berarti orang Jogja tanu ngomong. Lain kula. Hese. Nah neta, atau emang lamun kepemimpinan modern Namrud kahandapna ge pasti keputusan modern Namrud. Lurah Bangkawarah di luhurna 2 kali Bangkawarah. Bupati kos gitu atuh luhurna. Jamoal bupati ge korupsi lamun di luhurna teu nyolong mah, teu maling mah. Berarti ieu mah berjamaah. Lillahi taala. Allahu akbar. Ya Allah ya Karim. Atau lamun presiden Namrud, derajana Namrud, kehandapna ge Namrud. Keputusan anak, kos Orde Baru, Soeharto kos gitu gaya, untuk kehandapna ge gitu. Atau buku geus sabaraha bank, anu likuidasi, senturi dan lain sebagainya. Atau kehandapna gitu kabeh. Tinggal ngaku doang kok hese amat sih. Tetapi kon kos kieu aya satu ketakutan. Aya naon di balik eta? Wallahu a'lam. Ieu mah keur sakadar carita di luhurna kitu atuh kehandapna ge kitu. Kerjaman Gus Dur, urang teh sararieun polisi sieun kanyahoan, abri sieun kanyahoan, camat ge ngomong bae teu pararugu tapi sieun pan ka Gus Dur. Lurah nu tilok make kopiah. Zaman Gus Dur mah kos kitu, pemimpin teh kahandap asal si eta kitu, kahandap lagi kitu bae. Kiai lamun kiaina ahli ceramah, muridna ge ceramah mah lugu. Muridna ceramah bae, lamun kiaina ahli alpiah, muridna alpiah. Kiaina ahli johar makrun, kiaina ahli mantek cek almarhum abah. Digentur mah boro-boro santrina tukang masakna siata, lamun ngitungan kodiah nyaweun jasa. Lantaran mama satibina lamun keur nyaritakeun mantek kulun pa badun, kulun palesea badun pa badun palesea badun. Melase apa kulun tah tukang masak nage ngadengekeun ukuran kulun pak kulun mah nyahoeun bae.
nu mantak ngaji teh ya ngaji masakna doang tah eta digentur mah mantek mah bararisa atuh kubati luhurna nu mantak cek abah teh mah almarhum sia santri anunya sia santri anunya kanyahoan bae ditanya ku kula pan bisa kanyahoan gitu bah kopeahna miring kunaon guruna miring pasti kopeahna ge miring kanyahoan bae ge jadi kumaha guruna ngocor teh akhlak guru ilmu guru ngocor mun guruna ahli Allah wali muridna ge rentul jadi wali mal guruna solihin pasti muridna ge tanyakeun coba sabaraha nu ngaran solihin pasti loba jadi orang lamun kuari lurah acak-acakan di unggal daerah ulah disalahkeun berarti nyana aman ku pagawean kitu nu mantak aman luhurna aman si kitu bae lamun di luhurna beres lah pasti lurah ditikem nu kos karar itu ternyata henteu atuh berarti aya kesamaan di dituna aya berjamaah lillahi ieu ngaji Namrud jadi kadinya dinya terus ki azar nyenan patung terus gede cek sakaol mah umur 7 bulan dideule kadinya cek sakaol mah umur 3 tahun dideule kadinya cek sakaol umur 7 tahun kumaha berarti di delengan teh ngomong ka mana mak ruji nih kaluarkeun abdi teh telah ieu ti gunung ieu abdi hayang kaluar ulah cek mana herit ke kanyahoan ge bahaya cek dia hayang geura kaluar kula mah ulah waka cukup lah ya bapana asup deh kadinya Ibrahim singaranan ku nyari Ibrahim ulah wagah yang keluar manehna ulah yang keluar ceknya naon tuh yang keluar kula mah yang di deulean we keluar teh naon atuh aya yang keluar barangnya keluar terus nanya kak mana mak kula umur 7 tahun sama sini ari ngurus menrebbi saha robi teh lamun bahasa Arab mah bisa pangeran bisa ngurus maksud Kangjeng Nabi Ibrahim mananya teh pangeran man rebbuk saha pangeran emak tapi makna berasumsi robot teh anu ngurus lain pangeran Rabbi ayo nu ngurus mama tuh bapak sia ayo nu ngurus bapak cicing bae tah soalnya omong jangan teh nyanananya ka bapana abah saha sih man rabbuk maksud kanjeng Nabi pangeran abah saha umur 7 tahun tah nyana geus kos kitu tah geus caritakeun nanya ka abah saha pangeran tapi nyana mah eta bapana dianggap nu ngurus teh eta teh bapana mak gitu nu ngurus teh nu ngurus kula mah masya cek Kanjeng Nabi Ibrahim can paham berarti umur 7 tahun ya umur 7 tahun sabasinin guys ganti poe kadarinya deui bareng duaan nanya deui nya ka mana mah kuari mah ngabahasana ki man rabbi rabbi teh saha pangeran abdi
tapi nu dimaksud ngurus ku mana saya nu ngurus abdi kolot cek mana anak nu ngurus mah tuh emak ulah cek Kangjeng Nabi Ibrahim paman robuk maksudnya ai pangeran masa tapi nu dimaksud cek mana ai nu ngurus masaha nu ngurus mama tuh gitu abuka apa sia cek Kangjeng Nabi Ibrahim diteruskan paman robu abdi anu ngurus bapak saha ya uskut cicing ngomong jasa budak bawel amat sih sumarojaat ila zauja balik jana kasalaki da kaki azza ka kula ara'atal gulam alladzi kunna muhadditsu annahu bighairi kitu dinil ahlil ardi boga perasaan teu anak urang kok budak-budak ngomongna make bahasa anu lain agama di negara urang jata mah kos kitu mah asana teh mengarah ke agama nu itu teh coba ge pangtanyakeun boga perasaan kitu teh coba cak abana puguh budak urang jadi sanu magahan bonya jadi kos kitu cenah teh nyamperkeun bapana kadinya ya bi ya abata bahasana ya abata jadi ngagero teh panjang abah ulah menrebi sahasih pangeran abdi maksudna mah tapi cek abana saha nu ngurus kula umuk nu ngurus ente nu ngurus sia mah masya cek Kangjeng Nabi bener paman rabu umi aya nu ngurus emak kula kola cek bapana anak pula tempat tuh abah paman robuk aya nu ngurus abah Namrud jadi pangeran teh Namrud paman robo Namrud sia ngomong-ngomong sa pangeran Namrud palato mau dicabok anak nomor 7 tahun juang bae ku bapana palato mau lapat awas ya lamun teh cicing bahaya sia cicing atuh kula mah nanya doang bah aju cabok-caboki itu abah nyabok kula juga lo malah ngalawan sapira budak oh nya mau dicabok kula nanya lu ngurus saha kula saha emak anu ngurus emak abah anu ngurus abah Namrud anu ngurus Namrud namanya gitu doang kudu marah tuh cek bapak budak pinter amat sih kos kieu ye kos urang teh sa anak urang nonton TV baik abah gue ya budak remel bae tolol dah budak abah ge oso kula ge pugu dipagan ku abah kula ngomong aing sisin ka guru aing sia gitu abah ieu neremel bae tah yes barang geus kitu caritana datang tah ka peuting dirinya kene tah datang ke peuting hayang poe eta teh babarengan jeung anak di gunung barang datang ke peuting tos magrib dada ukhrujani abah mah abdi hayang keluarkeun satu ya naon ai saya hayang keluar mah pak akhrajahu dikeluarkeun minasar tina telah dikeluarkeun ti gunung terus keluar begitu suruh panon poe magrib nyana keluar panazoro Ibrahim ilal ibil wal khail wal qanam nyana neule onta neule kuda neule embe terus nyana ka jero deui abah kulan iya deuleu ieu eta aya binatang tanu lelempangan tah mah hazihi eta naon eta panjana mah di gunung bae teh can nyaho naon eta oh cek bapana ibilun khailun gona muntu itu onta tuh itu kuda, tuh itu embe. Jadi budak leutik mah tiba heula ge kitu. Urang ge tuh sapi tuh. Ya, sasadana kumaha teh sapi. Oe. Ye, cek anakna. Moh atuh. Bapana nu tolol tah mah.
Barang teh sapi. Tuh daun tuh, sapi. Kumaha sasadana ka anakna. Can ngomong cak bapana da eta sasadana teh ya, sapi mah. Bener sama bener. Bener tam. Tah eta bener cak anak mah. Tah eta coba tah eta. Pinteran anak tentu pinter bapak tah gata. Terus gitu tah. Pan nya satu sisi mah tah ngabejan anak, tapi ku anak kadang-kadang disalahkeun. Ya, pan sok ye. Jar cek mah. Nyaon teu ka hayam. Hayam. Nyaho. Sukuna sabaraha? 2. Pinter kan? Berarti pinter kan? Sapi. Coba cak kacang sukuna sabaraha? Sapi. Sabaraha bah? Genep. 4 bah. Berarti bapak lo bego eta. Udah kejaun 4. Jadi kita dilalagaku bapak teh sih gak ada budak teh nyaun. Genep. 4 bah. 1, 2, 3, 4 sapi mah. Jadi di pagahan bohong ku bapak ti leuleutik keneh nyahoeun budak. Nyahoeun mah teh nyahoeun bapana tilok aya di imah teh aya abah ka mana? Asana boga emak deui nya mah ulah loba omong anya puyang ka abah sia. Bapak sok reremelna mantak emakna teh teh lamun bapana ngomong teh kasentuh. Mah, kumaha? Ai abah sih sok di mana hese ya? Tilok di imah urang. Abah iya sok hayang gitu kula mah bareng jeung abah. Hese abah sia mah. Tilok heas di imah. Aya sakedeung aju ka mana deui tah abah bloonnya. Cak anak eta abah bloonnya. Kos teu boga imah bae. Emang abah sia bloon. Ge sia jadi bloon ge. Ngobrol jeung anak teh kos kitu tah ngobrol jeung anak teh kos kitu. Ngelalagaan jeung anak. Ieu ge ieu, bah. Itu daun tuh. Wa ibilun, wa khailun, wa gonamun. Itu onta, itu kuda, itu gonam. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim bah, la budda li hadhihi min ilahin huwa rabbuh. Teu beunang henteu eta teh hewan. Berarti eta teh kudu aya nu ngurus teh pangeran. Tah saha tah pangeran anu nyieun eta? Wa khaliqu hajeng nu ngurus anu nyieun onta nyieun kuda nyieun saha eta? Budak nerembel ka dieu deui cek bapana. Pangeran deui hebat ti budak. Geus loba omong. Cicing we budak. Jol kalan lantaran ngaju kapeutingkeun aya ta bintang mustari. Idzanal mustari qad tala'a yuqalu inna zuhra wa kanat tilka lailah min akhir syahri akhirat tulu'in. Emang poe eta bintang zuhra. Nu datang teh nu muncul teh. Ditanya deui ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, ayo bari nunjuk itu naon? Kaukam, cek bapana. Bentang, tah mah kos kitu mah. Bentang. Paman rebuh. Nu nyieunna jeung nu ngurus di pangeranna sah. Ieu budak ka rob deui kan masuk. Rasa etik pangeran. Mana seuri bae. Sebab emana ge ngintip deuleukeun bae. Diusapan ka Kangjeng Nabi cek. Ai aceng nyawa pangeran ti saha. Emak ge kuari ieu rada teu nyaho ka pangeran. Abah sia mah kobo. Dah, cek babana geus sigagan kurang balik deui ka ditu. Budak aju bau pangeran ye. Cak bapak dan salah setik panrobuha, salah setik panrobuha, saha pangeran, hes, urang tinggalkeun, ditinggalkeun. Tah, kuari didatangan deui, begitu didatangan deui, nah ieu Kangjeng Nabi Ibrahim komunikasi jeung bapana. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingat Muhammad anjeun coba gerak carita Kangjeng Nabi Ibrahim waktu Kangjeng Nabi Ibrahim nanya ka bapana. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim nanya ka bapana, heh bapa nu ngaran Azar,
cekal mah bapa nama lain Azar ngaran namanya eta Tarikh Ari Azar malakobna nu mantak aya dua ngaran temun ngaran asli ngaranna Tarikh lamun lakob ngaranna Azar ngantenaran lakobna Azar ngaranna cek Kangjeng Nabi Ibrahim Abah atattakhidu asnaman alihah Abah ieu nanaonan nyeunan pangeran Abah emang iya nyeunan patung-patung dijieun pangeran nanaonan ceh iya sugan teh Abah henteu kos kieu kuari mah geus aman geus gede kan mulai pembunuhan jadi geus balik sebab anu dibunuh mah umur setahun ke handap ieu mah nyana geus 7 geus naik ka 8 kuari ngomong ka bapana di deuleu di imahna pinuh ku patung Abah aya naon ieu patung teh naon pangeran cok Abah Duh Kangjeng Nabi Ibrahim budak hele berarti 7 ke 8 atattakhidu asnaman alihah Abah apakah Abah juanjeun patung-patung dijieunkeun pangeran wah sedangkan kadeuleu ku abdi Abah teh dianut ku kaum ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin teh kadeuleu ku abdi mah Abah teh jeung kaum Abah wah sasaran nyata ieu mah bahaya bah ulah nyeunan pangeran kos kieu sia kakarak balik ieu geus jala ka aing wah, sulana udah ngomong. Wa kadzalika 10:30. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. بارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله